Mankoba kasalapan nyarioskeun nembean Said Abdul Qadir mitutur ka jama-jama dina luhur kursi. Dauhan Said Abdul Qadir dina memeh duhur poe Salasa tanggal genep bulan Syawal tahun 520 hiji. Kaula ningali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teras nimbalan ka kaula. Dauhannana hei anak kaula naha maneh henteu geura muruk mitutur ka jama-jama. Teras kaula unjukan kumaha rek tiasa muruk mitutur. Apan abdi urang ajam ari ulama Baghdad anu sakitu para sehatna. Dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba bukakeun sunggut maneh. Tuluy kaula calanga. Tuluy diludahan 7 kali. Saurna cik maneh geura muruk mitutur, geura ngajak kana jalan pangeran kalawan hikmah jeung mitutur anu aralus. Saparantos kitu tuluy kaula salat. Duhur henteu kungsi lila burubul jalma-jalma daratang ka cida seueurna. Ari kaula ngadegdeg jeung hate kaula ngakeuteur henteu bisa nyarita. Tidinya jol sumping Sayyidina Ali ngadeg hareupeun kaula. Dauhannana naha lain geura pok muruk mitutur teh. Unjukan kaula ieu da hate abdi ngageuteur bae gado norok tok. Dauhan Sayyidina Ali, coba calangap. Tuluy kaula calangap. Tuluy diludahan genep kali. Ceuk kaula kumaha margina henteu 7 kali. Dauhan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Karena adab ka Rasulullah. Tidinya les deui Sayyidina Ali henteu aya. Ari saparantos kitu mah tuluy hate kaula caang. Henteu aya naon-naon tuluy kaula muruk mitutur. Subhanallah.